Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa, tepang dari sarang kuring Amelia kali rekan kuring hati-hati di acara Kuring News. Ujung paceklik nu disebabkan halodo tarik kejadian di sabaraha daerah di Indonesia seperti di lembur penyelipan desa Panyesaan, lembur Panjungsangan desa Aduglajer, sareng lembur turus desa Gutak Kitek. Halodo anu biasana lumangsung 3 nepikeun ka 4 bulan, ayeuna geus rek hampir 7 bulan. Nyababkeun hesena cai, balong kasaatan, sawah kagaringan, MCK wacayan sareng ngarugikeun ka para patani. Ayeuna urang tos terhubung sareng 3 rekan anu aya di 3 lokasi. Langsung wae kanulis anu aya di lokasi pertama nyaeta di lembur penyelipan desa Panyesaan. Hatur nuhun ka Amel sareng ka Hardianti di studio. Di dieu simkuring bade ngalaporkeun kaayaan MCK anu aya di lembur penyelipan desa Panyesaan. Tiasa ditinggal wae ieu MCK teh sakitu garingan disebabkeun ku halodo tarik teh. Ayeuna abdi bade ngawawancara salah sahiji warga nu sok ngangge MCK ieu. Punten Bu. Nyari ngawawancara sakedap. Wasta ibu teh saha? Sareng ibu kok Kumaha tanggapan ibu ku usum halodo ayeuna? hari cek ibu mah kalau doayeuna mah kacida ngarugikeunna sange susah kali ngawasuada susah dugi pajantenan jadi tumpuk-tumpuk pajantenan oge ibak saminggu 2 kali. Hatur nuhun Bu informasina. Sami-sami. Sakitu wae anu tiasa dilaporkeun ti lembur penyelipan desa Panyesaan. Wih deui ka Amel sareng ka Hardianti di studio. Hatur nuhun ka nulis anu parantos ngainformasikeun kaayaan di lembur penyelipan. Tiasa ditinggal ku urang sadayana. MCK di desa Penyelipan teh hese cai pisan anu nyababkeun ngarugikeun ka masyarakat anu sok make MCK dirinya. Ayeuna langsung wae karyan anu aya di lokasi kedua. Hatur nuhun ka Hardi sareng Amel nu aya di studio. Di dieu simkuring bade ngalaporkeun kaayaan sawah di lembur Panyungsangan desa Aduglajer. Ayeuna simkuring bade ngawawancara salah sahiji warga anu gaduh sawah ieu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Punten ngawaga-waran. Sareng Bapak saha? Nami Bapak Gajot. Kumaha pendapat Bapak ayeuna di usum paceklik ieu? Pendapat Bapak mah asa ngarasa rugi karena kaayaan kieu teh. Biasana panen menang 5 ton, 3 ton. Ayeuna luput pisan ayeuna. Gararing kieu teh Pak. Keslami aya 7 sasihna. Bapak hungkul anu kaayaan kieu teh? Henteu seueur. Aya nu kajadian sawahna teh jadi sae, tu kali ditu sae. Tapi na Bapak mah teu kajadian. Sebab hese cai ka lebas sawah dieu mah. Hatur nuhun Pak kana waktosna. Mangga Kusim kuring dilaporkeun. Wih deui ka Hardi sareng Amel di studio. Hatur nuhun karyan anu parantos ngainformasikeun di desa Panyungsangan. Langsung wae ka Rizwan di lokasi katilu. Kamel anu aya di studio. Simkuring di dieu bade ngalaporkeun kaayaan kebon anu sakieu garingna anu aya di lembur turus desa Gutak Kitek anu katinggal sakieu garingna bade ngagali informasi kumaha kaayaan kebon ieu sabulan anu katukang. Mangga. Punten Bu, Mangga Jang, bade nyuwunkeun informasi sakedap. nuhun mangga. Nami Ibu saha? Ibu Iso. Oh, kumaha kaayaan kebon anu sakieu garingna sabulan anu katukang Bu? Ibu nyeri hate tunggal panen teu kajadian wae rugi jeung rugi. Oh, mohon. Kumaha sih pendapatna Ibu kaayaan kieu? Nya ngarugikeun pisan kaluar modal gede teu kagentian saperak-perak acan. Ari kebon anu sanesna kieu henteu Bu? Sami ka daerah dieu mah pamekan sanesna mah alhamdulillah nu sanesna mah kajantenan. Oh, hatur nuhun Bu kana informasina. Nya, informasi anu tiasa dirugikeun. Wih deui ka studio. Mangga.
Biasa, biasa ditinggal wae ku halodo ayeuna mah narugikeun pisan ka masyarakatna. Tina mun sakitu warta anu tiasa didugikeun. Mugi ieu warta janten pangbeja kang pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui di lain waktos di acara Burik News. Kuring Amelia kalih rekan kuring Ardianti. Seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilu. Atur nuhun kanalis anu parantos ngalaporkeun. Ulangi sok. Atur nuhun kanalis anu parantos. Abi kieu. Baik ngomongkeun naon. 1, 2, 3. Atur nuhun kanalis anu parantos ngalaporkeun kaayaan di Desa Panyelipan. Sancai nyababkeun semua balik gerak. Usum paceklik, jadi sebab usum paceklik. Lihat. Jika ya acara Mister Chef. Sok. Ini Bella. Bella. Biarkan lagi. Udah. Tekan di om gitu ada yang kamu ada. Usum paceklik. Nulis beda sini. Kami Bapak parantos balik kami Sakit tuh ya. biasa dilaporkan ku Simkuring kembali Wih deh. gue ingat masa Ka Hardi sareng Ka Amel anu aya di studio. Simkuring di dieu bade ngalaporkeun kaayaan kebon anu aya di Desa Getak Gitak. Ka Hardi sareng Ka Amel. Hardi sareng Ka Amel anu aya di studio. Simkuring di dieu bade ngalaporkeun kaayaan gitu sah. Nuhun Ka Hardi sareng Ka Amel anu aya di studio. Simkuring di dieu bade ngalaporkeun kaayaan kebon anu sakieu garingna nu aya di kampung